ieu mah takeran teh kiloannya heuh nu di pasar nu beunangna teh takeran teh eta takeran teh kiai ngaromong wah tadi oge tah di dieu pan aya afdalul dzikri tadi fa'lam annahu la ilaha illallah tadi gini mimpin tawasul afdalul dzikri afdalu tinggal di bibirna tinggal di kapangong afdalu meni monyong nyebut afdalu nate afdalu dzikri ari pangutama zikir teh fa'lam kanyahakeun kumaneh annau sanya pangutama zikir teh la ilaha illallah buktikeun enak hitung ku pacamat hitung ku pakesrat sa kabupaten Ciamis sabara masjid apakah setiap masjid geus ngageder tiap salat la ilaha illallah di pada herang sabara masjid nu tiap ba'da salat ngageder zikir la ilaha illallah nu ku kiaina sok diomong-omong afdalu teh cing sok geus magrib bungkul aing ge nyao lolobana ngadu bako da dikirna saeutik ari ayat dibaca innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila ciri jelema munafik teh di antarana wala yadhkuruna Allah illa qalila teh dikir aing saeutik di magrib di isya teh sakadeung tapi masih kena aya waktu ngadu bako berarti saeutik tah lamun jelema saeutik dikirna eta teh munafik ari bibir afdalu aya we nu tiap pada salat ngageder dikir la ilaha illallah la ilaha illallah disaleungsarikeun digeuh-geuhkeun jiga nu gelo pertanyaan penting enak serius aing ngomong nu gelo teh sia atawa nu dikir aya deui nu ngomong belah di Tunga di Garut heuda ngaganggu catarik-tarik ting mah ngaganggu ari zikir anu la ilaha illallah eta teh keur salat ngaganggu nu salat cenah ngomongna teh ari eta zikir dilakukeun saenggeus salat atau keur salat nah abad ngaganggu jadi ditanya kuing nu ngaganggu nu ngomong ngaganggu berarti si eta salatna telat dalamun berjamaah ti mimiti mah kaganggu pan bareng salatna ge kusama bersih eta mah batur sampai katang sigitna batur geus dikir mana karekkeun nyakat matak maneh nanu kudu ecregna awal datang ka masjid meh teu kaganggu keun ayeuna mah kagok ngomongna dionang deui heug teu kajeun aing sebab serius tah beat teh ieu innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah teh ulah ngaranna wungkul beat tapi anggotana teh dibarea ditegasan kuing ayeuna ieu bongan beat judulna ieu ya dengekeun Maisaro Nining Titin dengekeun aya jelema di nu ngomong oh da tarik-tarik teh mah ngaganggu eta mah ngaganggu salat kaganggu kudu ngageder dikir lain kuring nu ngomong Quran innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat ulubuhum surat Al-Anfal sanyana jama momen mah di mana disebut jenengan Allah teh ngageter hatena aya jelema la ilaha illallah kuringka geter hatena eta mukmin ayeuna aya jelema ngadenge la ilaha illallah aya nu nyebut ngaganggu pertanyaan uing penting ayeuna tegas sia teh jelema mukmin atawa kafir suga di dieu mengkung kumpul bunga terjadi loba capa jujur alus mempeng loba bagoman kumpul kabeh persis mama dia alus kudu aya kabeh meh kadenge ku kabeh awas serius ya mamang uing keur dikir la ilaha illallah ngakebuk eta sia dikir budak gida gue hulu teh teu sieun coblok sia sirah mamang kuring teh bemo sarua atuh tukang sugat sogot kitu ceuk kuring kuring diajak diadu mah da biasa ti leuletik ge ke di pasantren pagawean diadu jeung sani saja diskusi beuki ke di mahasiswa ditanyakeun si Jujun eueuh dosen anu teu kawiwirangan tadi kelas ditanyakeun setiap dosen pasti ditanya kuing pasti anu mentok nu teu kajawab sampai si Jujun mah gaweana tukang nanya
So tingali aya dosen nanya, ditanya, punten kitu apa gawean teh? Bawel wing leuwih ti awewe bibirna. Ayeuna kuring ka pamang kuring, mana sia teh gudag-gidog sira kedikeut teh sieun coplok. Kuring mah dibalikeunna gampang. Abdi mamang keur ngadua ka Allah hayang coplok sirah keur zikir. Jadi diwalikeun ngajawabna teh kitu euing mah. Hayang kieu abdi mah la ilaha il ceng ceng teh sirah teh coplok. Eta mamang kuring lain cicing kaden ngagebug, eta sia ngomong murtad sia teh kafir tah. Nah, abet mah kafir. La ilaha il can sampurna kana la ilaha illallah. Nah, kalimat thayyibah geus maneh geus paeh kafir. Tah ieu ceng teh mang aing ngabanggakeun HP teh gableg pulsa teh ieu. Ai syariat teh make torekat teh nu kieu ya. Apan la ilaha illallah nu diomongkeun mah mang kalimah nafi isbat ceuk uing kapun paman. Apan isbatna mah geus aya di jero. Memeh nyebut la ilaha ge ieu mah geus hirup. Geus aya Allahan di dieu mah. Memeh nyebut la ilaha illallah na jantung mah geus hirup. Begitu la ilaha illallah na beres uing ka kebon paduli teuing bibirna mah da geus banyak ka kebon kudu macul bari la ilaha illallah panu ieu anu hirupna mata penting aya talqin teh aya beat teh eta. Nabi Adam di beat mun teh ditalqin harita ku Allah moal ditarima tatobatna fatalaqa Adam ditalqin heula. Nabi Muhammad teh di beat heula. Begitu keur cicing di gua Hira teh datang Jibril, Iqra. Nabi ngajawab ma ana biqori, Iqra. Ma ana biqori, Iqra. Ma ana biqori. Pertanyaan jawab. Ai Nabi Muhammad bisa maca teu? Tah ieu teu balanerna teh. Lamun Nabi Muhammad bodoh teu bisa maca, ummi dihartikeunana bodoh teu bisa maca teu bisa nulis. Punten sifat nu wajib di Nabi anu opat coret hiji. Nabi boga sifat nu wajib opat hiji siddiq hartina bener, dua tabligh hartina tukang menyampaikan bebeneran, tilu amanah hartina jujur terpercaya, opat fatona hartina pinter, maknya jelema pinter teu bisa maca. Wajib deh hukumna teh di Nabi teh maknya Nabi teu bisa maca. Terus Pak Jujun kan buktina teu bisa maca, lain teu bisa maca. Nabi bingungan sabab malaikat Jibril teu mawa kertas jeung tulisan. Untuk kieu tah Muhammad baca, pisaeun geura maca. Moda protokol ka kuring rek naik. Baca Pak Jujun, nya wing nanya maca naon kan? Baca, maca naon ari akang teu bisa maca, maca naon? Baca, teu bisa maca abi maca naon? Lain teu manya dosen teu bisa maca. Lain teu bisa maca, bingung kudu maca naon, da protokol tah maca bari teu mawa tulisan. Mata geus 3 kali Iqra, ma Nabi qori Iqra, Iqra ditan Iqra bismi rabbika. Lain bi asma'i bismi, baca dengan satu nama Tuhanmu. Hiji ngaranna ge teu kabeh, teu Jabar, Gopar, Rohim, Rohman teu. Bisi jadi si Rohman tukang maling kai. Nu hiji we bismi rabbika ditancepkeun. Ka mana nacepkeunna? Lain Nabi kudu nurutan bibirna nyebut Iqra lain. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Quran geus turun malaikat Jibril mawa ieu Quran ala qalbika kana hate maneh Muhammad. Tah Nabi teh ditalkin hatena diasupkeun ismu zatna supaya napal sumarambah kana baya ngahiji jeung daging jeung tulangna, pait kulit pahang, pait daging pahang tulang, pait getihna pahang tulangna. Di dinya sabab di jerona aya ismu zat, napal dibawa ka mana bareng jeung Allah salilana. Tah kitu. Matak beres gerakan la ilaha illallah terus ngahulang lep cek nu bodoh tuh capek teuing dikirna tapi terus nunutan belegug lain nunutan tawajuh teh lep di jero ini teh ka sawah eta nu hirupna ini ka WC eta nu dikirna dari WC na teu meunang subhanallah borosot alhamdulillah kusia deui Allahu Akbar teu meunang di WC mah ngan kade
ku sabab teu meunang nyebut subhanallah diucapkan na lisan loba we nu nerangkeun ustad di belah ditu mah di dieu insyaallah moal aya di dieu mah palagi tercerdas alahri amal di belah ditu mah loba ustad ngomong yo di WC mah sia tong dikir pan geus salah teh ngomong teh maunya di WC tong dikir atuh di WC tong dikir mah berarti di WC tong ingat ka Allah berarti kudu poho ka Allah kumaha lamun keur borosot teh keur ngising borosot wadukna hos kaluar nyawana berarti paeh keur poho ka Allah amit amit mata geraneangan orang pada herang zikir nu geus teu kahalangan ku WC zikir nu geus teu kahalangan ku pacul zikir nu geus teu kahalangan ku udud masing keur udud kudu bisa zikir di mana tah eta mun HP mah kudu neangan pulsa montong meuli HP wungkul ari ayeuna umat Islam parebut HP apa alus-alus HP ai pulsa teu garablek nu dia perebutkan sholat kan utek-utekan curug ke jeung ngajanteng curug ngusap banget jeung henteu nu kitu ku cetek-cetek amat sih Allah mah mau nyatet utek-utekan akang moal lamun Allah nyatet utek-utekan dicatatkeun ku Allah Allah leutik teuing Allah teu nyatet utek-utekan curug jeung nu lain berarti kabeh jelema kudu curugan lamun Allah nyatet curug utek-utekan jeung henteu kabeh jelema wajib curugan kumaha nu buntung awas parbu teh HP cek nu boga Nokia mending Nokia HP mah Nokia mah halus jabat tipe ieu mah tuh bisa dibuka cek anu boga Motorola mending Motorola cek nu boga Ericsson mending Ericsson heueuh lah halus kabeh lah halus HP-na lah halus cek uing teh cing ka dieu nu boga Motorola ka dieu nu boga Ericsson nu boga Samsung anu boga Nokia ka dieu ngumpul ciek di ieu kabeh rek nelpon cek nu boga Motorola teu boga pulsa cek boga Samsung sarua uing tinggal 200 lumayan 200 memeusan cek nu ya komo ku 0 pisan cek nu boga abdi oge sami keur nanahaon HP-na mahal teu gablek pulsa ari utek-utekan curug jeung henteu dipaseakeun usoli jeung kunut diparbutkeun ari hate malaweng ka Allah keur salat inget ka sawah inget ka kebon diantep wae tah alus batak baeat geus ngahijikeun kabeh organisasi babarengan teu persis teu Muhammadiyah syukur ayeuna naik saeutik tingkatkeun geratangan pulsa ayeuna mah daku pulsa tepina nelpon teh lain ulah HP-na dibaledogkeun we rek nelpon pamajikan mama lain kitu jadi balik ka Allah malin ku utek-utekan curug lain ku teu utek-utekan lain ku make sayyidina jeung teh sayyidina lain eta datang ka Allah mah wajah abi qalbim munib gerak urus tah hate maneh supaya balik ka Allah boro-boro keur ulin kieu boro-boro keur ngaji kieu keur salat hate di kebon di sawah di tempat dagang di kantor eta gerak urus kelemahan umat Islam teh eta nu tadi ngurangan takeran nu diurusna cetek perkara leutik ai palebah nu gede anu ku Allah diancam boro-boro salat di padaherang salat hareupeun Ka'bah lamun hatena maleuweung mah nara kawel eta teh perkara gede garapeun da beuteu digararap awas ngaji seeutik loba kiai era engke ngalagu Samson paneuri lagu raja paneuri matak mamang uing ngahulang heueuh nya heueuh ek dalil naon amang nu kaluar da mal bisa ngajawab eta mah sok kabeh ge bakal ngaku heueuh tapi Pak Jujun syariat teh kudu bener alus syariat kudu bener sabab lamun torekat teu make syariat eta ge ditolak mikung ngaranna nu penting mah dikire ka Allah hate keun bae teh salat ge torekat gelo tapi ai salat teh kudu ecreug cangkangna kudu ecreug rukuna kudu bener cek ilmu fikih sujudna kudu ecreug cek ilmu fikih kudu kumaha eta salat nu bener ti miti wuduna ti miti diukna ti nangtungna ti mimiti gerakanana kudu bener eta teh babacana kudu bener da jelema ge boga ceuli jelema ge babacaan imam teh kudu ecreug da jelema teh boga ceuli jelema teh hargaan ulah imam siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin nya pantes ting buringkak oge imam kitu mah atuh makmum oge da ceulina ge awas coba mun ustad cecep nu imaman pan geunah alhamdulillahi rabbil alamin sabab bismillahna dilaunkeun bismillah ditarikeun bismillahirrahmanirrahim paduli dua lagi dalilan ieu jeung kudu rame sagala
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuluikeun nu imamanana ngeunah Ustaz Cecep mah da juara nasional. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Minimal kitu imam teh pada herang teh kudu teh sabab jelema boga ceuli syariat teh kudu bener ngan ulah cukup ku cangkangna eta eusina mata ku Imam Ghazali mah syariat teu make torekat mah ibarat parahut eueuh lautan di alus-alus teh di darat alus parahu sayah mah tina jati emas percuma cicing we deui urang kadinyakeun tah ka pangandarankeun burak-bak ini eta bocor dibangga-banggakeun we di pada herang bawa atuh kana laut burak-bak geuning bocor. Jika nu tadi asa geus pang ilmuna loba teh ai salat batur make qobliyah santrina ajenganna teu